Sampurasun para wargi sadayana, pribadios ngaraos bagja tiasa nepangan para wargi dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB nyaeta YKB Bahasa Sunda. Sate acana urang ngawitan acara ieu mangga urang sami-sami ngadeheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu linggih di sawarga, abdi sadayana seja ngaos piwuruk anjeun. Kukituna auban abdi-abdi sadayana pasihan hikmat, pasihan roh anu suci ke abdi-abdi sadayana supanten abdi ngartos, supanten abdi terang naon anu kedah dilampahkeun dina kahirupan abdi sewang-sewangan. Atur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi panglenyepan dina danget ieu nyandak jejer kawaluyaan anu tanpa Gusti dumasar kana kitab Ayub pasalna anu ka-21 ayat anu kahiji dugi ka 16. Atuh ayat luluguna dicandak tina ayat anu ka-16 anu kieu unggalna. Pangrasana lamun usahana hasil majar teh muklis benang ku ikhtiar sorangan, kuring mah palias boga pipikiran kitu. Pamirsa kacarioskeun aya saurang sodagar anu beunghar, hirupna medah meduh ku harta, tapi mapohokeun Gusti. Omongna manehna teu merlukeun Gusti, da sagala nu aya teh lantaran hasil ikhtiarna sorangan. Namun sok sanajan lubak libuk hartana, salaresna aya hatena anu kosong, anu teu tiasa dieusian ku manehna. Karaharjaan hirup anu henteu ngalibatkeun Gusti moal pinanggih katengtreman. Pamirsa dina aosan dina danget ieu Ayub ngawaler cariosan sobat-sobatna anu nyebatkeun yen kararapet teh jalaran dosa. Tapi Ayub negeskeun bari masihan contoh yen jalma jahat teh dihukum oge teu ngalaman kasusah tapi hirupna waluya. Dina ayat anu ke-16 Ayub oge negeskeun sikap ka kaum anu pasik anu hirup waluya tapi teu ngalibatkeun Gusti, teu ngagaduhan ageman anu sajati. Dina sabudeureun urang sering urang mendakan jalmi-jalmi nu raharja tapi teu ngandalkeun Gusti. Kadang hal eta nimbulkeun aya pananya dina diri urang. Nah di mana keadilan Gusti teh? Namun Ayub ngemutan urang yen kawaluyaan sareng karaharjaan teh ngalibatkeun Gusti. Sifatna teh abadi. Urang ulah sirik ku kasuksesan dunya anu asalna sanes ti Gusti. Salaku jalmi anu percanten, urang kedah sadar yen hirup anu sajati teh nyaeta hirup anu masrahkeun diri sagala-gala ka Gusti. Sarupa paosna urang bagja hirup sederhana namung aya di lebet Gusti. Cantangtos hirup lubak libuku harta henteu ngandalkeun Gusti, tangtos hirupna henteu tentrem, aya kakosongan dina dirina. Cag pamirsa, urang ngadoa. Gusti kalintang bingahna abdi parantos ngadangu piwuruk anjeun
yen harta banda anu lubak libuk namung nebihan Gusti teu aya katengtreman. Auban pasihan kakiatan supados abdi henteu sirik ke aranjeunna anu lubak libuk ku harta namung tebih ka anjeun. Wurukan abdi sepanten tiasa ngucap syukur dina kaayaan naon wae oge nu utamina mah caket sareng Gusti. Supanten hirup abdi tiasa kamanah ka anjeun oge tiasa janten berkah kanu sanesna. Atur nuhun Pangeran. Amin. Cak Pangeran pemirsa nu dipiasi ku Pangeran panglanyepan dina dangeut ieu mugia ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap like, komen, sareng subscribe. Kujalaran kitu pamirsa tiasa ngabagikeun Injil kasalametan kanggo sadayana. Gusti Yesus ngaberkahan urang sapapaosna. Amin.